dan Saya Neneng. Neneng. Iya. Kita sekarang lagi di Jawa Barat. iya, dan tepatnya itu di Tasikmalaya yang guys. punya cerita yang indah. Kita berada di Kampung Cidugale. Ya, tepatnya ini tuh ada bendungan. Namanya tuh kalau nggak salah ya Ceri, tapi takutnya kami salah ya. Iya. Jadi yang tahu coba komen di bawah. Dan mau tahu keseruannya? Ayo ikutin kita. Neneng, Neneng, naon we? Anjing. Oke guys, kumaha lamun aruran urang tinggali kan itu. Ayo, 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 ikutin guys. Guys, jadi ini si Mamang Si Mamang itu kita tanya-tanya, ayo. Emang pas biasanya itu apa? Ya, ya. Di kali mana emang? Di Tolong. Oh di Solo. Masih warga dia berarti nggak? Warga tuh. Oh seur gitu loh teh. Nah, lumayan we, ya. Biasa tuh babakaran. Biasa untuk kemarin. Biasa cina biasa. Atas hasil nasa. Aya kak, anaknya. Wow. Dua. Ih, lauk emas. Waduh. Benar lauk emas. Kali dulur-dulur. Bis lauk emas, mana lauk? Naon ieu teh? Ketok. Lauk betok, guys. Lumayan asal ulah getok. Bisa. Digetok. Di cuaca panas kieu di Tasik mah aya keneh nya. Heeh, tinggal di mana China meni. Seueur pisan ya Allah, alhamdulillahnya batur mata sabar sananya nya. Wah, di Batu Macet Kai. Masa cainya ai di dieu kumaha cai? Masih aya. Alhamdulillah. Alhamdulillah aya. Alhamdulillahnya. Cepat jadi. Oh, teh hese teh bisa batur bae nya. Wah, di Batu Macet. Nuhun tos coloring malahan mah di batu mah nya. Manawi jenenganna sareng-sareng? Lukman, ai asli mah. Oh. Tapi nami tenar mah uek. Wek, alah, Ah, lawek cenah. Salam-salam lah tuh. Salam-salam, Bang. Channel itu channel. Mohon. Tasik TV teh. Mohon. Hatur nuhun atuh pamuga sing seurnya ke pamita seur abi ukeun. Siap, mangga. Hatur nuhun. Nya. Mangga. Assalamualaikum. Oke guys, jadi sekarang itu ada di tempat mana nih? Gak tahu di mana. Gak tahu di mana, tapi kayaknya ini tuh pegunungan ya. Tapi, Neng, iya dengerin. Meskipun pegunungan, tapi lihat jalan, bagus banget ya. Nggak kalah malah yang di perkotaan ya. Oh, yang tadi ya. Tapi nggak tahu ini tuh kalau nggak salah ini tuh Pasir Pari namanya. Tapi kalau ada yang tahu, teman-teman di situ tolong komen di bawah. Iya. Orang tanyakan itu. Ya. Assalamualaikum Ibu, punten, bade tumaros, damang Bu. Manawi ieu teh kampung naon? Pasir Pari. Kasih Pasir sini, Pari. Kasih. Oh, Koceakna paling dia, Cimadang paling gitu. Koceak teh Oh. kumaha Bu? Oh iya, kampungna kampung Koceak. Oh, kampung Koceak. Pasir Pari paling gitu. Oh, iya teh. Iya teh kalebetna teh ka mana? Pasir Pari. Oh, ke Pasir Pari, tapi meni indah pisannya bunya, alhamdulillah. Di dia mah Juga ibuna indah. Bu. Itu mana kan? Ah, ui, jalan-jalan we mung terang ieu teh. Terang di mana gitu jantan. Tapi ninggal ieu teh mah ya Allah indah pisan Bu, alhamdulillahnya. Itu kampung Ciaul tuh Di mana teh, Bu? Oh, itu Oh, Masjid itu. Daoge juga ageng tingginya punya. Biasa lambat motor kan itu, Bu? Kumaha lamun areu ieu na kita ke sana noy. Ibu, ari itu teh rompok saha mani indah pisan. Ya, pernah Oh, Menuju ayah gitu? sareng Ibu. Oh, Patang Asa enak gitu tiis di ditu nya. Hari Ibu, Bu Mina di mana? di Ciaul. Leuh, teu di atuh. Ada amal dia. Oh, iya, ada amal. Di- Ka Ciaul teh ka ditu berarti Ibu atau papahnya? Apa?
Nu aya masjid itu. Jalan motor waktu itu. Ya Allah. Ibu kumahan teh capek gitu. Terus biasa itu mah. Tapi ibu di dia ka dieu teh aya jalan pintas atau teh kumaha? Jalan gitu terus lihat. Jalan iya. Oh, Wangsul teh mana? langsung damau saudara. Oh, teh handap. Ibu hatur nuhun hapunten ya di wagal perjalanan hatur nuhun pisan. Hatur nuhun informasina Ibu. Mau dia sehat Bu terus ya. Mohon. Tingali arek ka ditu apa arek ka ditu? Tingali mun arah Rinda ieu teh. Ceuk neng mah mending ka ditu. Hayu, hayu. Sayang kan apa kadinya teh euy. Hayu urang nempo imah eta di dinya. Heeh, sugan. Hayu. Ngajlok ka mana? Ka dieu tah ngajawab urang bisa. Dasa deukeut. Mana? Tingali nya. Moal bisa. Kudu ka ditu ka handap. Ayo urang cobaan. Ayo. Ayo, wargi-wargi. Masih kena aspal, ya Allah, indah. Bisa turun atuh ya. Bisa. Bisa lah. Henteu teh sorodot. Teu atunya noy. Terus orang teh ka mana itu? Padahal ada orang kampung, tapi ya teu bisa di bere jalan anu rarungkulun. Singa beduk. Jadi ayo kita ke mana nih? Itu tadi itu. Nah itu. Duh, resepnya euy tinggal ikun tuh lauk. Video mah. Kayaknya tuh bisa diserok mah bisa. Kalau diserok tuh ada malah apa ini? Orang Malaysia mah jadi. Kita bakar-bakar. Duh, lauk emas euy. Tuh si bapak, si bapak. Si bapak. Pak, kejenan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya yang abang kan dia. Ah, Apa kan Pak? nanti sari. Iya kan tinggal bumi iya kan bumi indah tuh. Oh, Kayak muninga gitu. yani Oh namanya. nanti ayah ke Garut nih. Oh gitu ayah. Mohon, Ditinggal di luhur mani katanya teh enakeun gitu tis. mohon. Mana seur meretnya Pak di dieu Mohon. mah alhamdulillah. Neng di mana neng? Di Singapura. Nggak pernah. Mohon. Oh, Singapura Pak. Di channel di Tasik TV. mohon. Mohon. Bapak sok nonton YouTube Tara. Kumaha neng? Sok nonton YouTube Tara. YouTube. YouTube. Eta Kayaknya. neng. Naon? TV di kita teh ngaganggu geuning kana. Ngaganggu kumaha Bapak? Oh, sok Kumaha? eta. Anu TV digital anu kumaha? Aya nya Setobok, digital. STB. Oh, anu nganggo STB. Mohon. Kumaha ngaganggu na Bapak? Ngaganggu kana. Sok seueur ieu aliran eta. Oh, mohon eta teh tina satoboknya. Oh, mohon. Pang internet mah jaringan Bapak. Duka tuh neng. Mohon. Mana aya nama geuningan sok mantai aliran teh karena marurang kali aya anu nuju naon teh ngadulang layang teh. Oh, duka pamit itu mohon. Mohon. Tapi Bapak nganggo satobok. Nganggo. Nganggo mohon. Bapak atuh hoyong ninggal bios kitu. Mangga neng mangga ngan Bapak. teh aya nu kagungan. Henteu hoyong ninggal luar na we. Oh, mangga neng. Bapaknya lira di dia, Pak. Bapak menyalira terus pupus dah pun bojong. Bade atuh direncangan Pak. Aduh. Bapak mah Bade mau direncangan nyalira Neng. we. Di dia da taya. Mau Agus matan bungsuna sok aya. Mohon. Sok ka mana wae atuh calik di bumi. Apa mata kemana tunggu ieu neng ye. Oh, naon? Gaduh sawah. Mohon. Dugikan ke handap teh ieu teh kebun Mohon. Bapak. Masya Allah tuh Neng. Biasa jantan mas kali. Neng di Tasik. Mohon dikasih. Ayo tuh pada ngiring Mangga mohon. Ayo tuh Bapak Neng di lajengnya. Mangga mangga. Ayo. Kita sadar lagi pun anak neng tah. Oh iya teh sawargi-warginya. Di tongol dia sinang namanya ayah saya. Teuacan anu minimalis ya bumina. Anu Aisyah ini. Oh, teuacan aya teh katingal. Duka punya teras punya sekolah Oh, mohon. pun ada insuk. Hebat ieu teh ongko di pegunungan tapi jalan teh sae mana bumina teh tos ala lagrengnya. Atau sekatongol itu neng. Atos
pas ninggal namanya teh di jalanan bisa pisan Pak. Kita seperti anu di perkotaan gitu. Jalan atas kadang dudugan gitu jika nu ngagibri gitu gini. Ari ka dieu Upami mah. ka itu, teasan ka itu ka Ciparai. Parai atas. Teu acan ka antos. Iyalah insyaallah kayak Lawas kapayuna. neng lah, ka Atas ditu. rawas. Mohon. Atuh nuhun atuh Pak. Mangga neng. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ah, nganggur nengnya. Ini. Kabelnya ketemu kayaknya. Wih, mah biasa. Oh, mohon atuh nuhun Pak. Ini. Beneran itu. Bapak sawananya nih. Ini saya jeung urangnya nih ya. Daeknya. Beneran tuh nenek sekarangnya wah dicapai bapak-bapak. Oke guys, kita udah nyampe. Tadi mana tadi teh? Orang teh ningali teh. Itu di Oh, tadi itunya tuh. ayeuna aya di video. Di orang Garut. Assalamualaikum teh wargi-wargi. Si neneng ayeuna mah geuning geus boga jodohnya. Tanda tadi bapak-bapak sana bae da loba sawang. Oke guys, kita udah sampai. Sampai mana nih? Gak ada orangnya. Oh, jelemaannya nu ya. Tuh, iya tadi desa Cidugalun kene gini. Kecamatan Cigaleuntang. Oh, asal mau ke Cigalontang. Oh, tapi sangat disayangkan anu gaduh gumingan teh cenah. Coba ningali kapangga aya naon wae. Nah, akhirnya ditinggalkan ka Garut teh ari ieu popokeun di dieu sana. Hei. Ya Allah, alhamdulillah Disuguhan. disuguhan kan. Oh, ayah hayaman. Oh, ayah hayam. Oh, iya mah. Hayam lagi yang jago. Hanes hayam rintit nongeng ka langit eta teh hayam jago beneran. Sok gerak Tapi eueun nu bogana nya mun ayam mah. Hayu tuh orang lanjut diap. kayu ka mana? Ka ditu mah. Da ieu mah geus mentok di dieu nya. Kalau itu jalannya kemana? Enggak apa. Jadi ya Allah alhamdulillah. Ih tongeret tinggal ka kuping teu dulur-dulur ieu teh aya suara tongeret. Tah cing cirining lamun aya perkampungan ciri khasna teh ku tongeret bener teu Neneng? Bener bisa euy. Sing fokus di situ lain mikiran we si Abah. Pikiran si Abah loh sawahna guys. Kumaha? Neneng bener tuh udah jadi PHP Neneng. Ya, nya ayeuna mah bae kolot ke nu penting naon loba sawah. Ayo ah urang ke si Abah deui. Nyaan bener sek ditinggalkeun di Neneng. Ayo bener. Ayo guys, lanjut. Naon teh? Ayo guys. Di sini mah ada yang unik loh. Kan di kota mah jarang ada ya yang kayak gini. Tuh, di dia mah aya nu kieu. Naon itu cik? Coba. Tuh. Cenah mah ieu teh. Jang naon cenah? Jang Oh, babagi guys. Gegentasna babagi. Jadi ieu teh jang ngagebahan burung. Burung. Tadi ya noi geura noi di dieu mah aya nu aneh noi. Burung ipit. Ipit mana sih teh? Kadi geura noi. Neneng erek nunjukeun aya anu aneh di dieu mah noi. Ulah ngobrol we jeung si Abah. Si Abah mah nu abi. Abi cemburu. Abi cemburu kah? Abi sekali-kali nih. Tah, noi di dieu mah aya anu kieu tempo noi ngasada ieu teh tuh. Nya gagantina babagi geuleun neneng eta teh nahannya bisa disada ieu. Sieuna neneng pada moal sieun kudu kieu, tapi lamun ku babagi mana sieun? Cik si Abah teh ieu teh jangan gebeuhkeun. Gebeuhkeun. Ngagebahkeun manuk no. Manuk naon neneng? Manuk iit meureun. Manuk naon? Iit, manuk iit. Manuk naon atuh guys? Neneng mah teu apal. Ya nya manuk burung. Burung kakak tuh. Heeh. Hebat kreatif pemandangan di dieu mah. Bagus pisan, indah pisan tuh. Biasa ditingali. Tapi nah hanya itu bisaan gitu tuh. Nggak iya anak kita. Noi hayang apal. Mencug sih eta. Hayang apal noi. Hanya kasih Abah ayo kamu kan bae geus jadi calon nenek. Ayo guys. Ayo.
Tambah turun videonya banyak. Insya Allah. Amin, hatur nuhun, Mbah. Nanti salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawetan deui. Mohon kawetan. Mohon. Ayo Abah. Mangga. Ini perjalanan udah sekali tapi capek nih. Bener. Neneng pisan kieu nya. Neneng geus bebeunangan sebenarnya tuh kayak minggu engke mah. Nu balik nang bebeunangan. Sugan nu nya. Arek jadi nanti rekamanana. Jadi ka Incuna we. Bener. Abah nama kolot teuing nya, guys. Bener. Menurut dulur-dulurnya, Neneng teh mending ka Abahna atau ka Incuna? Sawah geus lobanya nya. Bener. Durian aya, Manggu manggu aya. Nu naon deui? Toko geus boga. Geus ka Incuna nya. Da arek kasih abahna ge moal naon padahal. Kolot teuing. Nah, Lulus. Aduh ya Allah. Karena ieu mah nya dulur-dulurnya. Nyata atuh meureun terus kitu mah urang tutup ini. Urang lagi ge geus burit. Ya tong ngeret bisa loba daratang. Daratang naon? Berarti mah aya tong eret teh geus jam sabaraha itu teh? Mun aya tong. Oh, mun geus asar tong eret teh. Dulur sadayana menurut dulur-dulur ratingna sabaraha ieu nilaina ari ceuk. Kampung naon itu? Kampung Pasir Pari, cenah ai tadi mana teh itu? Kampung naon tadi teh? Kampung naon we? Kampung si Abah. Wah, aya nama baru ya. Nya mun salah mah teh Pasir Pari tapi sok geura komen deui aya anu kuningan di dieu teh. Naon teh namina kampung naon gitu tah. Menurut dulur-dulur engke arurang bagian ka mana nya? Sok lah komen di bawah engke di sumpingan kadinya. Tempat nu indahnya, guys. Heeh. Di kontak wae aya nomor tertera di dieu. Nya di Tasik TV. Teu kayak hilap di tag, di like, di komen, di subscribe, di share. Oke? Yeay. Dadah.